Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, patupang deui saring abdi Matsal Kardela dina acara Warta Harian. Ayeuna warta nu keur dipindahkeun nyaeta ngarojong kana mekarna budaya Sunda di Kuwait. Duta Besar Republik Indonesia ke Kuwait, Tatang Budi Utama Rozak keweuleuh ngarojong kana mekarna budaya Sunda. Kituna teh sakumaha kasaksian fokus silaturahmi pengurus Paguyuban Pasundan Kuwait atau PPK ka pihak Dubes RI di Kuwait. Dina hasil silaturahmi, Pak Dubes nu emang geureuh ciamis ngarojong sababaraha kegiatan PPK nu paatali sareng budaya. Di antarana wae mere alat-alat rampak kendang, angklung, reog jeung sajabana. Paguyuban Pasundan Kuwait atau PPK eta oge dina mieling ganti tahun anyar Hijriah 1430 Hijriah ngayakeun acara di Tower Kuwait. Loba kumpul akhirna loba baraya. Kitu kasaksian urang Sunda di Kuwait. Sanajan jauh ti lemburna tatar Sunda, tapi ari kabiasaan mah geuleuh ngalarapkeun tata krama jeung bala kecerakan ka tuangan Hasunda. Sakitu wae nu dipikehakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.